Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti. Dakwah abdi teh ngalalakon bibarang ku Gusti nyampekeun di salat teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi. Moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah, wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula, bakal dimaotan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos di sundatan eta nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti, abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telilah lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah, ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaranna Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa udang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cak Gusti Allah. Udang sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget kadinya, ras ka diri urang, ai urang bagian anu mana? Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah, molor sia. Sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah. Nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah. Ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubul dunya, hubul makhluk. Sapopoe teh ngan saukur ukuran anak koskara ditu bae. Molor sia. Hudang jak ku Allah teu dihudangkeun. Subuh geus kadenge adzan. Marangkot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bandeng awan teh sujud. Dicocokan jeuli. Teu boga bagian, molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi, ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah, titih misah jeung jelema nu sarare, berarti jelema pilihan lain sabarangan. Di tengah-tengah kesibukan beurangna nu ngajar teh, nu dagang teh, nu di kantor teh, ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting, seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu hees. Itu bae jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura. Hudang dihudangkeun ku Allah. Nah, Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata, asal ngadoa kurucut cai mata. Urang ge sering ngurudkeun cai mata. Di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata. Neulapan sahasana ditarik ku dealer kurucut cai mata. Ningali kawewe di Ciduan urang ku awen urang bogoh kurucut cai mata. Urang mah urusanna kos kitu malulu.
ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang teu dibere kurucut jai mata urang mah urusan kos kitu balulu teu pernah ngadua Gusti dosa abdi be sakolong langit pinungku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleup kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je orang ngaji bae teu dak ceurik atuh komo si eta geus teh pokona si eta bae lah ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukan waktu ningang kana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjenengan mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngaraut bisa anyas tidinya boga golok pake nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keleutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu ye tek geus ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos kuari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ye sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun sakana ye bisa ngoeng bener jadi bagus eta kuari tukang batu eta wow kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di Bagot batu bangkong ge kunyana di kitu-kitu geus teu meunang manggi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set masyaallah iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yaktinya jelas arsalna kaulan wa agung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh kita ngajakan kaumnya dengan bahasa ya kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur aranjeun pangeran salian Allah
lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala kitulah Kangjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abatum garoh lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jangan anjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun ke pararae ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat tuh bakal disiksa ta mah geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing mangga Gusti abdi deuk sakuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kangjeng Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting beurang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna tama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih karena bebenangan nah iya dakwah nu bahaya nu kos kadari itu mantap dakwah di Bandung ke Tangerang di Tangerang ke Bandung di Surabaya ke Jakarta di Jakarta ke Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan nyahoeun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat Gila Kangjeng Nabi Nuh da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae cek Kangjeng Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin ghairu
teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin adzim. Lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempan Allah di samping engke yaumal kiamah ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh terus baik. Dakwah teh Masya Allah berang peti teu pamrih terus bae Kangjeng Nabi. Kumaha eta kaum ngomongna kaum-kaumna penggede-penggedena cek kaum elit-elitna cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kangjeng Nabi Nuh kacapek-capek maneh teh dakwah kadelena teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innala naroka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu buktikeun coba pangeran teh mana juk pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu dijuru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru bahaya anu dijieun tina kayu itu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya tuh itu pangeran urang deuk leumpangana yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cak Kangjeng Nabi nu ku bloon-bloon teh pangeran mah aya ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap no beren dakwah innala naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingkeun bareng jeung kau jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran teu kadeuleu naonan cek Kangjeng Nabi Nuh ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bi dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah Rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun ubaligukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah
mala ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kulama langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah mane mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong nuh bohong lain rasulnya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun Masya Allah sabaraha taun kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabta lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah kangjeng Nabi Nuh 950 tahun